ayeuna urang aek diajar sisindiran. Melige hujung bala-bala daharna hiji-hiji geus lila teh asup sakola jadi poho kana darmaji. Hey! Masak belut make uyah gelut ya. Ini nih masak cinte. Wah nih sia teh. Sore-sore mandi ka walungan hiji-hiji ku aing talapungan. Gulung anjing. Barang huteuh di kacaan. Naon? Cik atuh ngasaan. Aki-aki kamerkaan. Di sana mentaan. Aduh. Euy siapa mah? Kantong plastik geura buka. Neng cantik, suka. Ikan teri, ikan tongkol. Aduh, sorry gak level. Aya buku keur dibaca aku teh Lilis geus lila teh asup sakola jadi poho carana nulis. Riet ah. Buah anggur, buah papaya, hirup anggur loba gaya. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Nyusahkeun indah. Mang Usep pakai kacamata. Kasep, Neng suka. Alah, ini dia. Aya koneng kayak jahe, aya terong, aya walu. Ting tetangga tong sok hare-hare, hiji waktu pasti butuh. Buah anggur, buah papaya. Bandung nganggur gara-gara si corona. Oke, pintar sih, otak siap encer. Buah nangka, buah samangka. Manuk kikur, manuk beletok. Budak sekolah zaman ayeuna kita belajar kalaka main TikTok. Santen, dibawa ke paramatan. Hapunten, abdi hapunten, biliaya kelepatan. Assalamualaikum. Di Cimandiri aya buaya sing sararehat kasadayana.